Ari cara ngegaya sih kumahanya euy. Gampang, tanggal bagus tuh di tengah jalan. Kira-kira sih mah emang aing nu gelo. Siapa pernah jadi nugelo? Ayo siapa tuh nu gelo? Geus lah, aing dua anu kan nugelo. Yang geus ya, kumaha carana urang kudu ngagaya. Yo, ayeuna teh nu nyekel peringkat pertama nu ngagaya Jalma Bisu nu berkacamata. Ripu euy, Jalma Bisu berkacamata ngagaya deui. Yo, kan mikir apa? Siang ngareoskeun wae. Kan mikir naon sih teh, Bro? Kumaha carana ya urang nyayangan Jalma Bisu berkacamata? Gampang, dia deketan ngobrol bareng jeung Jalma Bisu nu berkacamata. Oh nyenya, bisu we urang aturan kayana. Yang gas tuh urang kali itu ketemuan. Nyatu hati-hati, semoga suksesnya, Bro. Hahaha, dari ketipu. Aduh, segmen tanda tangan Lila, nya Lila. Nya yo, kesel pisan. Orang bisa berkacamata Lila keluar imah. Nya yo, urang kangen ngagayana. Pasti eta mah euy. Urang kangen ka jalmana. Nu ditunggu-tunggu pasti datang. Ya pasti eta mah datang. Ih, ngagaya datang. Nya minta tanda tangan. Nya minta tanda tangan. Oh, nya. Ngantri. Di pulpena. Asik, bener tanda tangan orang ngagaya. Oh, ini nya, itu kan imana Jalma Gelo berkacamata. Tadi itu ah. Oh nya tuh, Jalmana degetan ah. Oh iya, Jalma Bisu berkacamata nu ngagaya. Oh iya, nu loba idolana. Ripu ieu mah euy. Aduh, aing ditipu ieu mah euy. Ripu. Dua, tong sini. Iji, dua, tilu. Kira-kira sih mah emang aing nu gelo. Kan sekarang mereka pernah jadi nugelo. Yuk, bota. Iji, dua, tilu. Oh nyenya, bisu we urang aturan gayana. Yang geus tuh bro, urang karjola ketemuan. Nyatu, hati-hati, sukses. Bro. Iji, dua, tilu. Nya Lila. Iji, dua, tilu. Urang kangen ka jalmana. Iji, dua, tilu. Pasti eta mah euy. Dua, tilu. Cil, iji, dua, tilu. Tilu. Oh, nya. Ngantri. I, dua, tilu.
tilu. Oh iya no loba idolana. Ci dua tilu. Ripuy mah euy.